Iya orang hirup dek ya bae. Mana tuh? Jangan masih hirup mah kudu boga target lo dia orang ya. Berarti orang kudu kerja keras lo. Yuk. Iya tuh. Hayo lah. Ayo semangat itu semangat. Semangat jasa. Oke semangat ayo. Ayo semangat. Ayo. Si ayah ganas mah ganas. Tapi aneh tuh gede-gede tanah. Bunda, Iya ayah, kenapa? ayah cari piributan ulangnya. Ih, nenaunan sih ulah tuh ya. Ih, tenang, mana naon. Ih, ayah mah, pan bunda teh khawatir atuh sama ayah. Islah, mana naon. Karena balik, orang tinggal langsung besok. Gaya monyet. Ya. Gitu. Nanggus atuh. Tapi engke kudu bengisnya. Kadang di jalan ayah. Karena kembali mah tinggal besok. Gaya monyet dan gaya kodok. Hati-hati. Ya. Assalamualaikum. Salam. Tanah kok. Signan. Tanah kok. Nah, kita turun. Paren. Naon sih? Gimana, Be? Tah. Aduh. Kenapa sih main nendang baik? Langsat, Senang. Kemarin sih. Jangan gawean aja, orang manik jangan gawean. Hidup mah kudu boga target lo. Target. Ngepet, Be. Ngopet. Banget sih kos bapet. Bau petasan. Bapet bau petasan. Ampun. Ngelunjak cia. Ini bantai deh, Keng. Ente. Hidup mah emang kudu boga target. Target. Bang, saya tak kesebolet. Ya, emang dah gitu baik. Nya. Laku. Tuh. Malik. Hah? Ayang? Malik. Oh. Ya. Bau. Hayang deui. Kudeng. Nah loba heula. Bau. Pan deuyieun. Beak atuh. Jeung aing. Balik. Hihi. Wah, maling sia ho. Maling papakean tetangga sia. Lain. Jual. Geus atuh. Ledes yo. Eulah. Nyeri ya ge aing. Balik. Tah, geus. Oh, jeung aing, geus. Anjing. Jangan obat kuat heula jeung si ayah biar nambah bengis. Kapan? Balik. Naon eta? Non baik. Naon bae cenah. Obat kuat berarti ayah tuh. Obat kuat ayah eueuh. Aya. Ya amat. Iya bener tuh sih. Benar. Ampuh. Oh, atuh nonnya. Bayar.
heeh. Yo, duitna. Dia. Yo. Lunasnya, kita nganjuk. Gope. Kurang. Geus lah kajeun, jaya lagi sakitu. Ya dah. Gope doang. Mantap jasa itu pelakan aing. Bisaan komeng ngarawatna kuat harejo kieu. Saya namanya nak tugasna di kandang embe tuh. Kena galalade embe hayang nyahon aing. Pinter jasa budeg-budeg ge. Yang salut gawe nama. Ji, kenapa sih Ji? Bangsat sia. Pengendahkeun suku di katonggong aing keun. Bentar Pak Ji, bercanda, lu masa antragan. Banget sih santragan. Dipelak koing jerotane daek. Buset, main kacang. Banget sih nangkulak bae. Ngomongan hah? Yang diparabkeun kuing kambe sia. Kita besi dibahas. Geus diuk ka dieu. Diuk ka dieu diuk. Nah nih, Diuk be diuk. besi dibahas. Heeh. Saya mah teu cara komeng, budeg-budeg ge tuh nyan mah rajin. Mah bingung aing tak ka komeng tah ngalacau, mah tangkal cauna dituar. Goblok kita mah ngarana. Tah ngajual embe hiji, malah kabeh sakandang. Bagus eta. Banget sih bagus. Pokoknya ayo nama target. Halah, hirap mo kudu kitu. Ya ilah, nyana di bae. Oh, kenapa kita cenah jasa ulin jeung Pak Haji cenah. Ulin jeung nu kolot, budak ge. Ya, sia boncel sia. Ser numpang lewat ser. Woi, Lah, kisahnya dibahas pusing aing. tang lewat gitu Pak Haji. Tadi ser. Itu nyebut Pak Haji na. Ser Pak Haji. Kamarana sih ya? Jangan gawe ya, orang mah. Orang mah boga target ya, duaan heula. Hirup mah kudu boga target Pak Haji. Woi, ngomongna mah rada cager eta. Kanaon sih ya? Nambul orai. Aing mangakan belatong. Ngakanaon. Emang kami mah emang kieu aya boga target heula. Iya, aing keur yang gawe terus ya. Orang dek bekerja keras. Semangat biasa. Omong kosong, tai. Bagus atuh bagus. Kitu kudu boga target di rumah. Ulah maling mabok bera ribut pagaweana. Sikit lah, mau pernah. Kita tuh nyaran target tuh kalau itu. Halah, orang dengan target gitu. Dek ngebegal. Dek nyopet. Dek non baik orang mah. Yang penting target. Baca besok sungguh sia. Gitu banyak nama targetna maling jeung maling. Oh, emang kerjaan pasal gitu mah. Ngomong sia kanyana. Sia pagaweana naon? Resna lah aing mah. Cita-cita aing ganti Sugiono. Eta si pagaweana unggal poe nyeun anak bae. Teboganya. Sirik, bilang bos, lebel. Serem jaga sia. Woi, gua kabur gak? Woi, sia tangguan. Damai. Damai. Damai Pak Haji, damai. Kadang-kadang ngeselkeun aing. Urang ulin yuk. Yuk, damai yuk, ngusulin yuk. Ya, dah letik-letik ge. Pur ya, tangkalang aing ke tanah kuburan mah. Semangat biasa ya aing ya. Semangat biasa. Teh, jelema kenaannya. Samperkeun lo. Ayo, sugan dari pagawe. Ayo. Nang. Kenaan teh mah. Kenaan mah. Iya biasa ya. Nyen soto. Nyen soto. Non baik. Dia orang ieu mah ya. Naon? Boga target. Orang yang boga gawean ya. Oh, hang digawe. Keur semangat ya saya. Kebeneran atuh ya? Ker pagawean ya? Ayo tuh geura gawean geus siap jasa ya. Bokeun iya ya ka Jawa. Ke Jawa. Heeh. Bagian lanjut. Tah, 3. Ke Jawa. Heeh, ka Jawa. Oh. Kayak kurang alamatnya ditulis lah. Jawa ini berbes. Kudus. Aduh. Hayo lo ke Jawa. Segitu alat banget nasing semangat. Ya, kenapa ya? Pokoknya lamun geus nepi lampu merah Kudus, eta dirinya di sebelah kiri aya nanya.
Aduh. Ini adanya. Ah. Tai jeda ya, penting lo. Ke bae lah, ke bae. Balik deh ke. Oh, tuh. Ayo. Kan bisa nyampe Kudus balik deh ke dia. Siap. Mau yang hiji. Siap, Bos. Ini adanya. Alhamdulillah. Sebelah kiri kan lampu merah. Benar. Ngaledek bae mah. Tuh jalan be aing, subur. Aya teu boga pamajikan ge. Diuk. Mbak sih nah hiji. Loba. Barangan. Lo batik mana? Keur ieu be dijualan ku Komeng. Keur ieu mah aya 800 embe. Buset 800. Mbak apa kutu? Embe lah. Barangan. Ih, aing mah Nanti ya. ngarobrol bae rupna. Ngarobrol bae emang Bang hero. setan dibayar no. Kemarannya dibayar bukan haram jadah. Ih. Itu nyawan. Dekat Jawa dong Kak Kudus. Nganterkan nganterkan barang pangkalan. Menang order. Berarti ngalah. Ka Jawa sagala. Nyasar mah. Ke Jawa sih arah nak ke kebun. Ternyambung jasa si budak. Jangan lupa bacot. Helo, selaan gawe hole. Terpenting nambah lagi. Ay mah ngangkatan. Terus itu mah gampang. Lah paling ibu ke batur. Kan genangan bugana. Bener. Aing bingung eta. Target naon sih? Nu dimaksudnya tah rombongan haram jadah. Nah, ya bingung. Target hayang kawin apa naon gitu. Lah mikirin jelmet jelas pagi capean sih ya. Geus lah ulah dipikiran. Ngobrol di deh. Ngobrolkeun banda aing. Lah ngomong banda. Sia moalnya sia aing ngobrolkeun banda malah anggeus sabulan. Geus ceritakan. Daek nang gua emang aing cerita sabulan. Kira pagi cerita 2 jam ke utas ya. Iya. Woi, batur mah 7 turunan. Aing mah yo bandana 14 turunan. Aing mah. Lah ieu geus di Jawa meureun lah. Meureun. Soalnya di lembur urang mah kos kieu, tangkal kos kieu. Ayeuna di Jawa doang. Ieu mah hideungan ho. Tah. Berarti geus bener di dia, tenden. Tenden berarti. Di Jawa berarti. Jawa. Alhamdulillah nyampe di Jawa. Jawa, aduh. Tapi jelmana eueuh lah. Kajun lah. Keur macul kayak anu meureun gedengnya dicokot di dieu. Geus atuh urang langsung balik deh. Hayu lah, balik deui ka Tangerang Selatan. Untung nyampe. Kakarek aing lo ka Jawa leumpang. Jawa dasar aing. Aduh. Kumaha enggas? Geus nang. Aduh. Enggas. Aduh, lulus ya. Ya gajihna ya. Tah, 3.000. Enggas segera istirahat. Kayak kena antarkan deh nya. Nya bos ya. Aduh, Alhamdulillah. Aing ge nuhun. Kamarane budak. Terus 2 jam kieu dek datang. Siaran kok itu. Lagi sejam. Jak aing ge laguan sia. Ya Nasya. Ayo lah geus ka ayo. Ngapa sebulan. Sajam ge utas. Geus cicing. Ya anak buah di marana buah cicingna. Anak buah. Di rumah ya. Sasya. Non. Ya aing neangan anak buah aing ye. Anu kribo, jeung anu hiji teh anu rada bego budakna. Pascal mun pagi. Tadi aing nyelok ka ditu kon. Tuh kan itu tuh. Kan itu, Mau ke pohon teh ya. kan itu. Ah, Oh, yang geus tuh. Lihatnya. kita habis pagi. Goblok. Sini. Wah, ngena. Aing. Wah, gila jasa. Tat. Tuh nyana tuh. Tuh. Ai. Utangan tadi ku bosna. Kalau Kenapa kenanya? Mantap jasa gawe mau. Waduh.
ya nanti ya. Sia di tangan ku bos sia tadi gawe di bae. Naon sia? Dah dik non gawe sih. Target aing geus tercapai. Halo. Dik nanti gawe atuh. Ih, target naon maksud sia yo? Naon sing jelas goblok. Ih. Ngopi. Target orang ngopi. Poe ayeuna. Geus tercapai. Bangsat, cakain target naon kana? Emang setan. Keren. Aing target kawin kan naon? Naon cakain? Ngopi bati ngalah. Naon Balik. Target geus beunang iya. Target geus tercapai. Balik. Balik. Ih, kemana sia? Aduh.